Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Hadijah, masih di channel yang sama, yaitu Jil 152 channel. Gimana nih kabarnya teman-teman, kakak-kakakku semuanya? Mudah-mudahan kakak-kakakku semua dan teman-temanku selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung, dan yang belum, jangan lupa like, comment, share, sama subscribe-nya. Ditunggu. Terima kasih, hatur nuhun. Nah kan ayeuna teh abi teh nuju teh tiasa ka mana-mana. Puguh mah itu cuacana buruk wae, cuacana hujan wae. Hiji mah hujan, kadua nama masih si Covid tah. Jadi sakola lagi di bumi keneh. Aya teh nuju ngadaweung di bumi. Tapi asa tiisnya gitu. Tak aya mamun ngadaweung hungkul mah. Orang ada mah pisang goreng ada ya. Nggak enakeun gitu, jadi ngadaweung teh bari mam pisang goreng. Kan enakeun komedi jeung cai teh mah nu haneut. Yeuh orang ada mah pisang goreng heula ka PAUD. Mahal. Sesalahnya menggoreng. Pertama-tama kita siapkan dulu pisangnya, kita kupas-kupas dulu. Bisa. Ya. Kita aduk-aduk, ngeracik dulu pakai terigu buat adonannya dulu, buat lapisan pisangnya. Pakai air secukupnya. Ya, dicuci kalau dicuci. Nah, pisang goreng sareng cai teh nu hanetna atas jadi. Orang ngadaweung deui sama pisang goreng cai hanet teh. Cai teh hanet. Pasti enakeun. Ayo kita ngadaweung. Komedi lamun hujan-hujan ngamam nu kieu. Betah di bumi. Enak. Yang cobaan yuk, pisang goreng ala Hadijah pakai
susu. Orang Sunda mah tos teu asing amam kim. Kumaha lamun hujan amam pisang goreng kieu. Teu aneh orang Sunda mah. Enak wae da masakanna. Enak tuh kan, saya nahannya. Silakan yang mau pisang goreng bisa diikutin tutorial dari Hadijah. Walaupun udah banyak yang tahu gimana cara buatnya, bisa diikutin aja. Enak lagi, apalagi ini pakai susu. Jarang-jarang makan pisang pakai susu. Enak banget ini. Padahal rasanya enak banget loh. Enak banget. Kalau ada yang mau disamain topping kan aku pakai susu, bisa pakai keju. Bisa pakai keju atau seres gitu, apa coklat. Ini aku pakai susu. Enak banget. Ikutin tutorialnya. Enak banget loh. Udah ya. Nah, alhamdulillah kumargi cuacana badai hujan kayak apa ya, abi mikir aku mam pisang, jadi pisang rasa hujan pan mau mungkin atasannya di dia ya dugikan ka dia gitu videona yang hatur nuhun anu atas ningal videona nepikan ka abis, nepikan ka atasan. Hatur nuhun deui oge anu tos ngadukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.